lamun cak omat ya makeban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita di dunia ini tentu ada naik dan turun, dan itu menjadi sebuah sunnatullah. Rumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Mun lagu MBG sok ngaromongkeun bae batur atuh Mas Bahlil gawe diaromongkeun ulah jauh-jauh ke Mas Bahlil, Mas Bahri bae ISBY Saiful Bahri yes, malah bae lama make wakilna ongko JK atuh JK teh berarti jelas keren, jadi SBY JK Saiful Bahri yes jelas keren. MBG Mas Bahlil ganteng caing teh ulah ngomongkeun batur sorangan bae MBG Mas Bahri ganteng gitu atuh bener teh. Jadi my little bolu ketan teh heueuh hideung tapi legit teh heuh itu Pak. Kalau kita pikir mandi yang sunnah dan mandi kita sehari-hari mandinya kan sama, betul? Betul? Yang membedakan apanya Pak? Niatnya dong, betul? Ketika suaminya mancing terus, suaminya ngopi terus, ditanya, Bu punya suami begitu memangnya nggak pusing? Enggak, saya masih percaya bahwa ini adalah CEO yang sedang menyamar. Padahal ku abdi di bejaan ya dina hirup nyata nama moal aya jalma beunghar nu pura-pura miskin kajaba aya bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 kurang 15 menit lamun di Kuningan mah ieu teh geus penting. Oh sarua bae berarti lamun geus penting mah tinggal baralik bae. Ya baraliknya baralik moal cak sampai subuh cicing di dieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudil ma'bud al-matlubul maqsud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad zainil wujud صاحب المقام المحمود ومعدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته آمين وأصلح شؤونهم آمين يا بر يا ودود آمين يا رب العالمين. أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anu kusim guring dipihormat sadaya aparatur pemerintah tiluhur deui kahandap dina hal ieu keluarga besar pemerintahan Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka. Anu dipihormat sadaya keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati 7 sareng sadaya banomna. Anu dipihormat sadaya keluarga UPZ
Bajnas sareng sasanesna ieu lila teuing ke urang penting teuing disebutan kabeh nya. Anu kusim kuring dipihormat sadaya al mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus bintang urang penting ayeuna Gus Aldi sareng grup sholawatna. Hapunten dan pilih teu kasebat TNI Polri sadayana. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bingah anu amar wa tasuta, bingah kagiri-giri. Cekolot teh mah lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Urang sadaya dina penting ayeuna bisa ngariung silaturahim dina kaayaan sehat zahir batinna. Alhamdulillah. Ieu ngahaja hayang ngomong siga bahasa Indonesia siga Gus Aldi, tapi ieu kan di Jati 7 ulah balaga hayang bahasa Indonesia bahasa Sunda bae dicarekan ku Pak Dedi. Ya punya urang mah bahasa Sunda bae nya. Terus Pak lain teh hayang bahasa lemes, urang Jati 7 mah dah henteu lemes ieu ngobrolna oge. Bener henteu? Baca kumaha aing beh heuh. Urang sadaya wengi ayeuna kumpul di dieu di judulan menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448. Berarti lamun kamari 1447 ayeuna hiji 448 isukan sih da kalenderna beda. Halo atuh jang abdi mah teu naon Pak rek nu salah 3 poe ge atuh berarti eusi kabeh acara aing malam hiji. Halo Bu. Bu, yang jelas Bu, kalau kita ngomong tahun baru, mau itu tahun baru Januari atau tahun baru Muharram, itu berarti menandakan kita sampai hari ini panjang umur. Alhamdulillah. Lamun panjang umur ulah poho ari panjang teh aya batasna, berarti tetep umur teh bakal beak ngaranna paeh. Naon cenah ngaranna? Paeh. Geus paeh bae urang Jati 7. Iya pura ya nya. Iya kula mah Pak jadi tukang apruk-aprukan teh malah ayeuna kula sok caramahna sering na kali itu teh ka Kulon ka Banten. Atuh kula jadi na ngomong na kos kieu teh ya. Iya tuh Banten mah kieu ngomong na. Macak na di ditu mah kula tara disebut kiai ka haji bae. Atuh ka haji endek irah balik cek aing tangke heula aing hayang heula ngopi. Atuh urang Banten mah kitu ya ngomong na. Nyaon teu? Ih polongo dia. Halo Bu. Eta malah di ditu mun ngomong teh ngajakan bareng ngajakan ka haji endek daang cak aing teh iya aing mah tilok daang kejo dang deur bae. Nyaon teu ari tilok teh naon? Tara tilok we. Tilok daang kejo dang deur bae berarti tara dahar sangu biasana sampe dang deur teh. Jadi tilok teh tara. Eta mimiti mah abdi ge bingung naon cek aing tilok di urang mah pan aya ge ciloknya. Mun cilok mah puguh singkatanana eta aci dicolok. Lamun tilok eta naon eta nu dicolok lah. Kan bingung heuh. Tilok ke kituan eta dia. Halo. Mareurewas bae. Halo Bu. Ingat-ingatnya lamun urang ayeuna memperingati tahun baru hartina berarti tahun nu anyar, ieu ciri berarti panjang umur, hiji berarti syukuran. Alhamdulillah. Nu kadua urang kudu inget teh kieu kunaonnya Allah mere urang panjang umur sampai ayeuna eta nu kudu dipikiran. Nah kata ulama begini Bu, halo. Orang diberikan panjang umur itu sengaja oleh Allah untuk apa? Satu,
mungkin banyak kesalahan di waktu yang sudah terlewat, maka mumpung masih ada umur, ayo kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo Bu. Yang kedua, ngapain panjang umur? Yang harus dilakukan oleh kita, yang kedua, mungkin di belakang kemarin ada banyak amal-amal kebaikan tapi belum ikhlas. Halo? Maka mumpung panjang umur, ayo ikhlaskan. Dan sebab rugi amal geus capek tapi teu diterima ku Allah, ngaranna capek gawe inyaho urang jeung ditujuh. Ahli pengajian hari ibu-ibu maaf diyakin. Bener ente? Ibu-ibu mah Pak, aya pengajian belah ditu milu, belah dia milu, belah kulon milu, belah wetan milu, milu bae, mata grup nage bringka dia, bringka itu, milu bae ho. Bener ente? Ngan hajakal Pak, ngaji rajin, pengajian kamana-mana milu, molotot kasalaki mah angger. Ilmu na teu nambah, solehah na teu nambah, nu nambah ngan hiji saragamna bae. Seragamna mah beuki loba nya Pak. Ayo molotot maka bapak angger heuh. Goblok. Ah atuh awewe nu kitu bae aing mah goblok dan henteu kitu menyentuh goblok. Halo. Bu. Bu. Nu kadua naon? Amal nu hade nu can diikhlaskeun geura ikhlaskeun. Halo. Nu katilu upami urang ngobrolkeun kudrohna Allah, maka nanti kita ngomong tentang ta'alluq taratub. Ta'alluq taratub itu adalah tentang kudrohnya Allah, tingkatannya dari mulai suluhi qadim, lalu ada qabdoh awal, lalu ada tanjiji hadis, terus sampai terakhir tingkatannya 8. Ini Pak, di dunia ini perjalanan kita masih hanya sebentar, tapi yang akan kita hadapi alam akhirat itu lebih lama daripada alam dunia. Betul? Maka nukatilu mempeng panjang umur keneh geura siapkeun bekal amal kahadean tambahan ku urang, sabab engke urang mun geus maot lain beres tapi bakal dipenta pertanggungjawaban ku Gusti. Tere ngaji maca 3 doang eta. Halo Bu. Sabaraha cenah? Geus moal dibalikan deui da geus paraham ieu. Bu. Taroskeun ka bapak-bapak. Ieu bapak-bapak nu dipayun. Biasana Bu, nu rame mah tanggal 1 Januari daripada 1 Muharram. Bener teh? Eta tanggal 1 Januari kabeh nyariun hashtag dina medsos resolusi untuk tahun ini. Resolusi kabeh. Bener teh? Ini moal nyaho. Resolusi. Gaya. Halo. Resolusi teh naon? Resolusi teh berarti ketetapan keputusan anu buleut jang urang bertindak supaya urang leuwih hade. Ngan lamun ngomong 1 Januari rata-rata ngomong resolusi teh berarti urusan kesehatan, urusan duit, urusan ekonomi, urusan kahareupna hirup teh rek kumaha. Jarang nu ngomong resolusi ngomongkeun engke jang akhirat. Bener teh? Engke mah dagang tere kieu tahun baru ya semangat baru. Bener teh? Engke malah ada 1 lieur pamajikan teh, 2 lieur mending 2. Eta bapak-bapak. Wani teh Pak. Hei, senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh seperti dunia anak yang punya kepada istri tua. Kanda sayang padamu, oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk aneh kawin 3.
onto. Halo halo. Ieu poho deui Pak, can hatur nuhun ka jarum coklat. Hatur nuhun jarum coklat. Anu iklan teh pan si Arman teh jarum coklat, jarum nikmat, jarum selera rasa hati. Atuh mun si Arman mah kitu teh nyahoeun. Geus dengekeun ngaji heula ngaji geus penting ya. Geus adi rek balik ulah heula teuing. Halo halo. Ieu Bu, inget-inget ya, abdi mah ayeuna rek nanyana kieu bae heula. Lamun ibu bapak boga tatangga, baroga tatangga henteu? Bisi dileuweung. Eta mun urang boga tatangga, sekaligus abdi nanya nya kanu dihareup ieu. Lamun urang boga tatangga nu hiji mah tatangga urang hirupna sederhana, tapi ibadahna kajaga, nu wajibna dilakonan, nu sunnahna dipilampah, akhlakna alus, ngan hirupna sederhana. Nu hiji deui tatangga urang imahna hade, mobilna mewah, karirna moncer, malah manehanana anakna oge sarakolana ge di luar negeri, pokona mah duitna loba, ngan kawajiban teu pati daekeun, akhlakna oge teu pati hade. Abdi mah rek nanya, eueuh nu katilu tatangga dengan dua-duana, kira-kira urang kabita keneh ku nu kahiji apa nu kadua? Kahiji nu kadua. Moal apa moal ditanya jawabna ku hate bae nu dihareup mah. Teu wani aing nanyana komo ka nu loreng mah. Halo Bu. Jawab we jawab, nu kahiji apa nu kadua? Jawabanana nu kahiji, ngan abdi langsung motong wadul. Bener teu? Kenapa saya katakan bohong? Karena begini, jalma lamun kabita, inget-inget, jalma lamun kabita biasanya ngusahakeun hayang nepi kanu dipi kabita. Aya tatangga meuli motor anyar, ih kabita alus eta motor, urang hayang ngusahakeun nyicil, bener teu? Ayeuna lolobana di urang ngusahakeun jadi jalma soleh apa ngusahakeun jadi jalma beunghar? Wadul, dua-duana wadul. Bu abdi teh meureun jiga nu heureuy naon nanya kitu apan kieu. Jadi kajanteunana teh kapungkur bapak dina zaman Kanjeng Nabi nuju aya di Madinah. Iya di Madinah teh Bapak aya jalma-jalma anu hatena mah mungkir tapi beungeutna kadeuleuna teh eta nyang hareup munafik apa dan ngaranna bener. Tapi ieu jalma munafik dina hirupna kebonna hasilna hade, panena alus, manehanana jadi jalma beunghar. Nah geuningan ari jalma-jalma nu taat ka Gusti Allah hirupna teh sederhana bae, bisi hayang nyaho ari sederhana teh bahasa lemesna tina miskin. Jadi lamun ngomong sederhana teh naon teh? Miskin ngan dilemeskeun. Bener teu? Tapi gara-gara deracin Gus, ternyata sekarang mah ibu-ibu alhamdulillah pada penyabar. Ketika suaminya mancing terus, suaminya ngopi terus, ditanya, Bu punya suami begitu memangnya nggak pusing? Enggak, saya masih percaya bahwa ini adalah CEO yang sedang menyamar. Bener ente? Gara-gara korban naon deracin, padahal ku abdi di bejaan ye dina hirup nyata nama moal aya jalma beunghar nu pura-pura miskin kajaba aya bantuan. Atuh ada aya bantuan mah atuh pan milu ngaku bae naon miskin dah hayang dibere. Bu naudzubillahi min. Di zaman Nabi baheula aya jalma-jalma munafik anu justru beunghar. Halo? Sampai ya Gusti Rasul teh ngahulang ngaraka menang.
nanaon sababna geuningan ari jalma-jalma anu teu pati taat kanu kawasa malah setengah ngamusuh ka Gusti Rasul manehanana beunghar. Tapi jalma-jalma anu ngamusuh mah geuningan dibeungharkeun kuno kawasa kitu kaayaanna lain hahu-hahu kudu nama ieu halokan ya kudu nama aya nu ngagorowok di dieu teh saurang lamun geus kitu teh hayu dulur kudu nama aya nu kitu teh balalener aja atau Gus Aldina terbisaeun Gus Aldina kuna Gus Aldina anu sapanjang urang gumelar ulah lepas nya ikhtiar ilmu tungtut dunia siar gerapa camat jati tujuh anu sayang aya pacamat kade tak ujungna dengekeun mah ujungna nu awon mah perlu disinglar nu matak aing panggih jeung nini ngajauhan we aing mah aya nu geulis deukeut ka kare da cekolot ge nu awon mah kudu disinglar disinglar teh di jauhan Pak nu matak nu garoreng mah jauhan lah kok boga seperti ge geus mal bener ngaji ge ya bunya teruskeun Bu. Da padahal mengenaheun sholawat abdi geus betah tadi teh cek aing geus ulah ngaji bae sholawat bae terus bener henteu komo nu ngayakeun pan ieu mah NU nya keluarga besar NU sugan terek aya teh nyaho abdi teh kade kunaha aya tahun 6 lagi NU ijo benderane NU nyaho henteu gambar jaga simbol NU bintang songo lambang NU bintang songo pan aya nu kitu nya atuh bendera nama aya tadi bagian aing mah eueuh kalalabu garoblok dia mah halo atuh aing jeung Gus Ali teh urang teh lain sakali ayeuna bae halo Bu tumatak tadi ge urang sebenarnya marada kumecot ya dengan mikna di pareuman we kooperator ay busyara geus atuh urang bagian caramah Pak. Halo geus selawat geus tadi. Nah Bu, Kanjeng Nabi melihat orang-orang munafik justru kaya, orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah di Madinah ketika itu justru mereka hidupnya sederhana. Lalu apa? Allah memberikan peringatan. Ingat-ingat Bu, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Halo? Mun di Mekah mah apa eta mun ngimaman teh? فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Allahu Akbar. Nu di Mekah geus barali kan di Mekah. Halo ingat hartina kieu, ingat hartina kieu. Urang keur ngomong resolusinya, kata Allah Muhammad fala tu'jibka amwaluhum
ulah ngajadikeun kagum, ulah ngajadikeun takjub. Naon? Amwaluhum, harta-harta jalma munafik, wala auladuhum, ulah ngajadi kagum ku anak-anakna jalma munafik. Naon sebabna? Sebab kieu eta teh innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Pastina ngamaksud Allah mere harta nu loba, perusahaan nu gede, anak nage sakolana laluhur jeung di luar negeri, sabenerna liyu'adzibahum biha, keur disiksa ku Gusti Allah ku urusan dunia. Abdi nanya ka urang dieu, aya henteu nu datang penting ayeuna nu keur pusing mikiran mayaran karyawan 3 miliareun? Pak, aya henteu Pak? Pak, aya henteu? Boga karyawan ribuan jadi urang teh aduh ngagaji bae ge ieu 3 miliareun 5 miliareun can kabayaran. Aya nu hadir nu keur mikiran nu kitu? Kunaon? Da teu gablek perusahaan. Bener teu? Bener teu? Aya henteu di dieu nu hadir nu keur mikiran jang ngiriman anakna nu keur sakola di Kanada sakalian nonton Piala Dunia. Atuh panena mah Meksiko ongko jeung Amerika ongkonya. Eta nya geus nu penting mah Persib bae juara heuh. Alhamdulillah. Di hampura ieu de Jack. Sok Kerawang. Makuna Kerawang bae pedah eleh. Halo, halo. Bu. Bu. Ingat-ingatnya, ingat-ingat. Urang eueuh nu lieur mikiran pajak sekian miliar. Teu aya mah. Kunaon heup majagan naon pan urang mah teu boga naon. Bener teu? Mobil be mobil lah nu pajakna 30 juta setahun. Aya nu keur mikiran kitu ayeuna? Eueuh, bener teu? Atuh mata kurang mah datang ka dieu sholawatan seuseurean. Ih, tenang bae nya. Balik ka imah kejo hees bae. Bener teu? Justru orang-orang kaya mereka pusing dengan yang mereka miliki. Nu digugulungna teh nu kitu bae. Bener teu? Iya memang saur Allah na kitu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang paling ngeri mah apa? Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Hancur jiwanya, artinya mati mereka wahum kafirun, bari dina kaayaan kafir. Ieu nu ngeri sebab jalma geus maot mah atuh kumaha tobatna moal bisa. Nauzubillahi min. Maksud abdi kieu Pak, jadi ayolah urang tekadkeun ti ayeuna meungpeung ayeuna menyambut tahun baru. Ieu teh kesempatan urang omean diri urang pikiran anu geus pikahareupeun, anu bakal pikahareupeun nu leuwih lila nyaeta akhirat. Halo? Berarti mun kitu mah urang ayeuna mah geus eureun bae kitu gaweana nya. Lain, salah lain kitu. Anggar begawe. Lain kitu lain. Dari kaya mah ieu ge kabeh ge hara yang kayanya. Di dia ngomongna kaya apa beunghar? Lamun cak omat ya make ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kamari oma, kamari konsernya di Tasik. Karena oma di Tasik, oma orang Tasik itu ngomong lagi bahasa Sunda. Da orang Tasik oma anak cek oma kieu. Jalmi anu sakieu seueurna aya atanapi henteu anu ngefans ka Rhoma Irama. Cek oma nanya nak kitu atuh tinggal jawab aya eueuh. Upami aya nu ngefans ka Rhoma Irama atanapi soneta namina teh Forza. Pecek omana kitu. Halo Bu. Aya bahasa umumna mah omong ngomong lagi yo. Dalam kehidupan kita di dunia ini tentu ada naik dan turun, dan itu menjadi sebuah sunnatullah. Namun ingatlah,
Wahai kalian yang hidupnya berkecukupan bahkan bergelimang harta, bahwa sesungguhnya pesta pasti berakhir. Cek oma kuduna mah aing dipoto keur kieu tambi juga oma. Oma ngaleungna kieu bae. Bener tuh. Oma pandeungna kieu bae. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Harta melimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Ya cek omalin ya rahon tuh percuma itunya omah. Oh ibokna tuh cenah MBG bagus liwat baringkeun teh Pak sebenarnya mun lagu MBG sok ngaromongkeun bae batur atuh Mas Bahlil gawe diaromongkeun ulah jauh-jauh ke Mas Bahlil Mas Bahri bae atuh ngaranna aing mah tulisan atuh Pak ISBY Saiful Bahri yes malah bae lama make wakilna ongko JK atau JK itu berarti jelas keren jadi SBY JK Saiful Bahri yes jelas keren kumaha aing mah dengekeun halo betok batur mah MBG Mas Bahlil ganteng caing teh ulah ngomongkeun batur sorangan bae MBG Mas Bahri ganteng itu atuh bener teh jadi my little bolu ketan teh heueuh hideung tapi legit teh heuh alhamdulillah. Bu, artinya apa? Apapun yang kita lakukan mari kembalikan kepada Allah. Makanya nih ingat-ingat semuanya ya, setiap amal itu satu butuh ilmu. Maka saya nitip jangan berhenti ngaji, teruskan ngaji Pak. Pokoknya sakmudare samodare teh naon sapaehna pokoknya ngaji bae terus maksudna urang kudu boga rutin ngaji nu dimaksud ngaji lain ngan saukur maca Quran tapi urang belajar tauhidna belajar fiqihna belajar tasawufna halo yang kedua setiap amal itu butuh niat oleh karenanya Pak kalau di dalam kitab-kitab fikih itu kan disebut bahwasanya yang namanya niat itu kan disebut at-tamyiz pembeda bainal adati wal ibadah antara kebiasaan dan ibadah. Nah fungsi niat modelnya begitu Bu. Halo ini ibu bapak nggak usah bingung mungkin biasanya dengar ceramah saya kalau di radio. Nah sekarang kita bisa jumpa langsung nih. Alhamdulillah. Saudara, berbeda pendapat antara Al-Imam Hanafi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Kalau Imam Hanafi kan menyebut apa? Bahwa diberikan pahala atau tidaknya satu amal itu bergantung kepada niatnya. Kalau Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwa sah atau tidaknya satu amal itu tergantung kepada niat. Yang jelas niat itu sangat penting. Nih model-model contoh begini Bu. Halo Bu. Nih Bapak hari Jumat itu kan ada yang disebut dengan sunnah mandi Jumat, betul? Ya kalau nggak kerja malam Pak. Kalau kerja malam ya jadi wajib. Walaupun mandinya sekali niatnya dua kan boleh. Jadi yang wajibnya dapat, sunnahnya pun dapat. Nih khusus yang nggak kerja malam. Itu kan ada sunnah mandi. Itu Pak, kalau kita pikir mandi yang sunnah dan mandi kita sehari-hari, mandinya kan sama, betul? Betul? Yang membedakan apanya Pak? Niatnya dong, betul? Oleh karenanya niat itu begitu penting dalam suatu amal. Yang ketiga Bu, orang itu beramal
yang ketiga butuh sabar. Apa Bu? Kalau kagak sabar mah rumah tangga juga sudah bubar dari dulu ya Pak ya. Betul. Kira-kira yang pertama tahu warung sebelah viral itu ibu apa bapak? Ibu apa bapak? Bakso viral yang pertama tahu ibu apa bapak? Yang pertama tahu tempat wisata viral bapak apa ibu? Yang pusing bapak. Betul. Betul. Kalau kagak sabar bapak dari dulu juga udah bubar. Betul. Makanya Bu, ini penting sabar dalam setiap yang kita lakukan, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk apapun yang dilakukan, itu tentu butuh daripada apa yang disebut dengan kesabaran. Oleh karenanya sabar itu kan sabar melaksanakan perintah Allah. Dua, sabar ketika harus meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika kita mendapat ujian. Ujian dunia sementara, akhirat mah selamanya. Makanya kita sabar, jangan putus asa, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, amal itu butuh ikhlas. Butuh apa Bu? Butuh apa Bu? Bagaimana caranya ikhlas? Pertama, ikhlas itu harus digarisbawahi, yaitu kita tidak merasa memiliki apa-apa, tidak merasa memiliki apa-apa. Itu ikhlas tuh. Pertama dasarnya itu. Jangan kalah sama Camat Syahrudin. Kalau bukan camat ini bukan. Yang di Perindapan itu ada camat namanya Syahrudin. Perindapan ono. Nah untuk cak mana napan kia tum chupana sakoge meu rasaho tum bulana sakoge wo andaz ho nah untuk sansako tusono dadkano ki java Yaha ho yaha ho yaha ho yaha कैसे सरहदे कैसे मजबूरियां मैं यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ tak kudu syariah itu ngerti mau ngerti menang syariah itu ngerti mau ulah syariah dia jelaskan ulah nu diharap kita ngerti tete abdi juga heureuy padahal mah itu bener serius tete artinya kieu tum chupana sakoge meu rasaho tum bulana sakoge wo andaz ho cek disahrukan eta teh artinya naon? Aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa engkau lupakan. Aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa engkau tinggalkan. Ai urang mah ngomong nu kitu teh ngomongkeun cinta we da gambarna si Sahrukan jeung Preti Sinta. Nu dimaksud ku abdi mah naon? Allah. Mun urang teu diayakeun ku Allah aya moal. Mun urang teu dirizkian ku Allah hirup moal. Mun urang teu disehatkeun ku Allah sehat moal. Mun urang teu dibere ilmu ku Allah boga pangarti moal. Mun teu dikayakeun ku Allah moal kaya. Nu matak ikhlas mimitian heula teu boga naon-naon matak hirupna moal sombong. Bener henteu? Bener henteu? Nah, maka kalau sudah merasa tidak memiliki, semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu. Boga awak sehat nati Allah, diciptakeun ku Allah, rezeki nati Allah, maka ieu sehat teh dipake ngalakonan kewajiban milampah anu sunnah, nu haramna ditinggalkeun. Boga harta kakayaan ieu teh titipan nu kawasa ku urang teh ditasorugkeun kana jalan nu dipikarido ku mantenna. Leres teh? Leres teh? Halo Bu? Boga salaki da salaki oge lain nu urang tapi nu Allah
matak salaki mun hayang nyandungnya mangga bae da lain nu abdi kitu nyapanya jangan merasa halo Bu ya paham teh jadi ikhlas teh mimitina hate ulah ngarasa ngaboga-boga karena tebogana naon balikeun ngabentuk ibadah ka Gusti Allah terus nuturkeun oge kana jalanna Gusti Allah da teu bisa diniatan ibadah lamun pagaweana teu sesuai jeung aturan Allah matak lamun hayang nyaho ieu sesuai jeung henteu atuh ngaji balik deui ka nu mimiti kana ilmu deui bae bener teu atuh kan urang moal nyaho ieu bener ieu salah lamun teu naon lamun teu boga ilmu moal boga ilmu lamun teu daek naon ngaji bener teu nah kakarek nomor kaopat naon naek tah nu kaopat bahwa naon nu dilakukan hanya ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala insya hadirin saudara-saudaraku ini udah malam ya Bu ya masih ingat tidak sama AA Ibu jangan terlalu malam ya Gus ya AA jauh pulangnya ke Bandung ini halo ini bapak-bapak masih siap halo AA mah cuma nitip begini Bu kita tekan sehari-hari kerja betul tidak kalau kita sehari-hari kerja ke kantor, ke toko, atau termasuk ke ladang, ke kebun, ke sawah, kata ulama aturannya kalau pengen hasilnya berkah, aturannya 5. Berapa Bu? Kita kerja aturannya 5 supaya kita berkah hasilnya. Siap Bu? Bawa pulang ya Bu ya. Apa yang 5 teh AA bukan kata AA ini mah kata ulama. 1 ketika kita kerja menjemput rizki jangan sampai mengakhirkan kewajiban. Ingat-ingat mengakhirkan saja sudah tidak boleh apalagi meninggalkan. Halo kira-kira Bu ini seluruh yang hadir tahu tidak kalau sholat 5 waktu teh hukumnya wajib? Tahu tidak? Kira-kira di antara seluruh yang hadir ada tidak yang tidak tahu sholat 5 waktu teh hukumnya wajib? Ada tidak? Yang tidak tahu Pak? Kira-kira ada tidak? Tidak ada. Semuanya juga tahu sholat 5 waktu teh hukumnya apa? Wajib. Tapi pas begitu datang waktu sholat 5 waktu kira-kira ada nggak yang nggak sholat? Halo? Ini TPR buat kita. Ngapain kita ngomong yang lain-lain kalau sholatnya tidak diperhatikan? Benar? Setuju tidak Ibu? Bapak ini teh kenapa ibu-ibu juga sudah menerima AA tapi kenapa bapak kalah ngahulang? Halo? Ini paham Bu? Yang pertama. Yang kedua, kita kerja, kita ke kantor, kita kemanapun. Yang kedua ingat-ingat bahwa niatkan kita kerja itu bukan menumpuk harta, tapi dalam rangka supaya kita dan keluarga tidak minta-minta. Karena orang yang minta-minta biasanya dia teh hilang harga dirinya. Benar? Itu yang kedua. Yang ketiga Ibu, halo? Yang ketiga, orang kerja jangan terlalu banting tulang, peras keringat sampai melupakan kesehatan dirinya. Kan ada Pak, orang teh karena melihat untung yang gede akhirnya dia teh tidak jaga kesehatan. Begitu dia hasil
Ternyata dia sakit, masuk rumah sakit, untung yang didapat pakai bayar. Rumah sakit, sakit iya, duit habis, bener. Itu namanya tidak bijak, Bu. Halo, nih paham nih? Yang keberapa tuh, Pak? Yang ketiga. Yang keempat, kita kerja jangan sampai mengganggu makhluk lain, jangan sampai merugikan makhluk lain. Ingat-ingat, bahasana makhluk lain jalma, komo ngarugikan jalma sejen. Bersaing baik ngan ulah ngarugikan batur, termasuk ulah ngaruksak alam. Taya termasuk program padedi ya, kudu dijaga leuweungnya, bener teh? Atuh gawe mah gawe baik, leuweung tetep kudu dijaga, betul Bu? Nomor kalima nu terakhir ya geus cangkeula agimna. Nomor kalima, kade ulah boga anggapan bahwa harta teh rizki teh tina ladang gawe. Kade, tapi ieu rizki mah pangbagian ti Gusti Allah. Lamun rizki ladang gawe, bapak mun teu gawe ulah nyatu, Pak. Nyaho atuh. Lamun rizki ladang naon? Ladang gawe. Tapi buktina pan gawe teu gawe ge. Tingali ahlinya tuh mawakna. Bener henteu? Makana sing yakin rizki mapang bagian ti Gusti Allah, ari gawe mah ngan saukur urang ngalakukeun sabab diparentah ku Gusti Allah. Insya Bu ulah loba garaya hirup nanya nu matak lieur teh sabenerna lain pangabutuh tapi kahayang. Bener nyapanya? Bener ente Pak? Iya dibantuan aing mapatahan pamajikan Bapak. Nu matak hirup lieur mah eta teh gara-gara loba gaya. Matak Bu salaki boga penghasilan saaya-aya, ibu kudu bunga. Kunaon sababna? Sebab lamun salaki ibu penghasilan ratusan juta bahkan miliaran, dengekeun obrolan abdi, maka mun penghasilan ratusan juta miliaran mah ibu teh geus lila ge ditinggalkeun. Darek naon jelema beunghar beuki nu kieu? Bener teh Pak? Nu matak mun hirup saaya-aya sing bunga akhirna salaki teh pan bareng bae. Atuh bapak-bapak teu macam-macam teh teu gablek duit pa nya Pak. Bener ente? Coba mun loba duit mah teu nyaho nya punya. Matak sing bunga boga salaki hirupna saaya-aya. Sing inget omongan abdi, hirup mah kitu-kitu keneh. Lamun hayang lieur utamakeun pangabutuh, ulah hayoh wae mikiran gaya. Bener teu? Insya kade, tapi lamun salaki nganyanyi bae eta kudu curiga. Oh salaki teh bari ngoprek HP we bari susuitan oh. Bari ningali ieu manuk geuning oh. Ningali manuk pandak kicau mania teh ning kicau aya nu kitu nya. Kicau mania, kicau mania aya nu kitu. Aing mah ampun teh. Nih dina jublek naik motor ka Banjaran. Nih rada geblek diudag rek di Podaran kicau. Ayeuna mah loba nih rada geblek teh loba. Sarelpi we da make efek mah jadi HD heuh. Nauzubillahi min salaki ngomong baik nyanyi baik eta kudu curiga cek salaki teh. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi, haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah aku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Wahaji atau wahaji Iwan dah nu geus ka Mekah teh lain omak bae. Iwan palas ge geus ka Mekah meureun da aing teh nyaho.
Pokoknya mah ingat-ingatnya punya obrolan abdi ya, ingat-ingat. Sabenerna lamun daek ngadengekeun jeung mikir bisa disimpulkan. Hirup urang nepi ka ayeuna anugerah ti Allah, kesempatan jang naon, jang tobat, jang ngaikhlaskeun amal jeung supaya urang nambahan bekal sehingga urang jadi jalma anu bagja dunia, pokokna bagja di akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan sadaya nu hadir sehat zahiran wa batinan, paraos yuswa dina ibadah ka Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan rumah tanggina talentrem, turunanana soleh solihah, rizkina mudah-mudahan gampil, seueur halal berkah. Amin. Mudah-mudahan nu teu daramang enggal damang deui sabihara-bihari. Amin. Anu gaduh pamaksadan mudah-mudahan tinekanan bari diberkahan. Amin. Urang teu uninga iraha ninggalkeun alam dunia, nu jelas pasti karandapanana, nanging urang nuhun ka Gusti Allah iraha bae di mana bae alatan naon wae urang ninggalkeun alam dunia ku Allah ditetepkeun iman Islam husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-barakah wal ijabah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka nuran min nurika wa 'izzan min 'izzika wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ika wa haibatan min haibatik wa harasatan min harasatika wa ta'yidan min ta'yidika ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil 'izam. Nas'aluka wa la nas'alu bi ahadin ghairika antallahul khaliqul akbar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nahapunten, mudah-mudahan aya manfaatna. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.